Bade ngawancara Eskurohis. Di dia abdi tos sareng ketua Eskurohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama A, Muhammad dari Pardi Firdaus di kelas 10 MIPA 2 sebagai tugas jantan ketua Roisma nyaeta ngembangkan supaya Eskurohis teh itu dianggap sepele gitu, itu dianggap kecil. Mudah-mudahan Eskurohis abdi sebagai ketua tiasa ngembangkan Eskurohis teh kapayuna lebih maju lebih sae sareng ngerjakeun program-program aya di Eskurohis. Kami jantan Rohis lami-lami tacan lami gitu namanya kamari-kamari diangkat sebagai ketua Rohis. Kami telepat namanya tilu sapihan Tahun sekolah awal karena Eskurohis. sebab hoyong obat keras karena Eskurohis nyata hoyong meningkatkan keimanan sareng katakwaan dina perkawis keagamian nyata hoyong meningkatkan supados iman teu naik gitu supados teu lemah. Sekarang di mana wae tempat pada di kumpulan Eskurohis teh? Tempat Eskurohis mah nyaeta ayeuna mah di mushola tempat Eskurohis teh. Upami engke mah kapayuna masjid anu didamel di SMA Negeri 2 Garut ke Serengse mudah-mudahan bade dialihkeun ka masjid anu engal. Jenis naon wae anu dibentuk dina Eskurohis teh? Kami nyereskeun jenis disebutna teh organisasi gitunya. Organisasi mah seueur gitu aya di antawisna aya biro-biro dakwah, biro ekonomi, biro peralatan, sareng sekretaris bendahara anu sajabana deui. Seueur organisasi nu aya di Eskurohis. Kumaha cara ngabimbing anggota Rohis? Anggota Rohis teh cara ngabimbingna? Kami cara ngabimbing anggota Rohis nyaeta upami dibimbing kuaha ada age bimbingan keneh. Tah eta mah kami cara ngabimbing mah aya naon namina teh aya tugasna kitu nyaeta senior anu tos kapungkur nyaeta kelas 11 anu disebatkeun biro-biro anu aya dina organisasi eta. Sok kamana wae kami ngayakeun pengawasan Rohis? Kami ngayakeun pengawasan Rohis mah panginten keliling tiap DKM, majelis gitu. Di mana wae aya pengawasan di sedesa anu aya di lingkungan sekolah pasti dikunjungi. Hubungan naon wae? Hubungan kami nyarioskeun hubungan mah panginten alhamdulillah dina keuangan mah aya misalkan biro ekonomi panginten anu mengelola sareng anu menghasilkan uang lumayan rada seueur gitu penghasilan ya. Tertulis logo Rohis lambangna sapertos kumaha? Kami lambang Rohis akan terus tinggal di HP gitu. Tetapi atas didamelkeun ku pembina Rohis namun tacan diresmikeun gitu tacan dirapatkeun ku eta logo Rohis.